Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Man ari saha si jalma ing taqodo anu narima batal naon kuduna itu si man. Haramun maka haram alaihi ka si man naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. As-sholatu tegasna kahiji haram sholat, wa tawafu jeung kadua haram tawaf, wa mashul mashafi jeung katilu haram nyabak mashab, wa hamluhu jeung kaopat haram mawa mashab. Jadi paharaman keur jalma anu nalika teu boga wudu nyaeta aya opat perkara anu diharamkeun ka jalma anu teu boga wudu teh. Nu kahiji haram salat, nu kadua haram